Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. Embut tuturmu menyejukkan Suami di Jakarta gitu nya pasti ngadangu atau Gubernur Jawa Barat teh saha. Kang Deddy Mulyadi abdi ngepet pisan ka anjeunna. Ibu ngepen Kakang Deddy Mulyadi, ayeuna kumaha nah Ibu? Hoyong pendak pisan Kang Deddy. Hoyong pisan, Pak. Ah, Hoyong pisan Pak Deddy, abdi hoyong tepang sama Pak Deddy. Pak KDM nya hoyong pendak Pak KDM nya. Hoyong tepang Pak Deddy. Edek naon Abdi mah masih amar bi maluhun ke naon-naon atuh hoyong tepang ngumpul sama Pak Deddy. Yang di foto cenah ge, yang tebang ge. Pak Deddy yang mah teu hoyong dipasihan naon-naon teu hoyong. Pak Deddy emang batur. Kasal sama kasal we Pak Deddy batur abdi hoyong tepang ngumpul Pak Deddy. Abdi mah hoyong tepang. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi Abah. Kali ini Abah mau nyoba silaturahmi orang Sunda nih, warung Sunda. Relasi Kuningan. Kebetulan Abah ada di sini daerah Durensawit. Cuma Abah pengen nyoba nih. Kita pengen nyoba sih, udah pernah kemari. Jadi Abah pengen makan di sini. Yuk kita lihat saja. Ini warung Relasi Kuningan nih, ya. Ini depannya itu dekat-dekat kecamatan lah, kantor kecamatan Jalan Swadaya. Ya, Abang mau nyobain di sini. Jadi kalau orang Sunda mahnya, jadi orang Sunda sesama orang Sunda, ayo bantu jajan sama pedagang-pedagang yang sesama orang Sunda biar sama-sama ekonominya maju, biar pada sejahtera, biar pada makmur, ya. Pokoknya orang Sunda mah kudu sehat, kudu sejahtera, bahagia lah pokoknya namanya. Kita makan dulu nih. Abah udah pesennya gini nih. Jadi pakai ayam, pakai tempe orek sama sayur sop lah, yang sederhana aja lah gitu. Yang sederhana aja. Ini Abah yang di sini aja. Coba ini cahayanya soalnya. Cahayanya nih ya. Nah, ini kebetulan itu sarang pedagangnya, sarang ibu saya, ibu teh. Ibu Alifah. Ibu Alifah. Ibu Alifah asli di mana Ibu? Asli teh Kuningan. Tuh. Maraya, ini aslinya Kuningan, jadi kita sama-sama orang Sunda punya di Kuningan tos lami icalan di dia Ibu. Atas kami. Sabar. Awitna icalan Indomie kopi. Indomie kopi, terus Terus kali karena nasi. Kalau dia mohon dia itu tahun 2000. tahun 2000 tiga ten. Nah dari sini tuh dari tahun 2000, dari tahun 2000 sekarang 2025, 25 tahun ya Bu, 25 tahun sampai mungkin ya lumayan lah penghasilannya kali ya Bu. Ibu kumaha betah jualan nasi atau gimana jualan nasi teh enak gimana? Ya suka dukanya ya udahlah namanya ikan. Oh, pernah duka gitu, pahit gitu, maksudnya teh pernah gak laku sama sekali gak? Oh enggak, kalau kayak gitu sih ya tuh cuma ibaratnya tadinya kan laku, terus enggak ya belajarnya. Kalau jualan mah kadang naik turun ya Bu nya. Iya. Nah di sini pernah sesepi apa sih Bu penghasilannya, misalkan kita bikin kemudian banyak yang gak pakai dibuang atau gimana kalau gitu Bu? Kalau nasi gini kan rawan. Iya. Pernah seperti itu nggak? Pernah sekali apa berapa hari gitu pernah ada sekali itu masakan tiba-tiba asam basi lah gitu. Basi gitu. Iya. Itu menyangka dari orang lain atau mungkin rezeki Ibu kali ya? Ya mungkin rezeki saya aja. Rezeki saya. Ya kamu seujun ya? Enggak seujun saya. Mungkin keteledoran saya aja gitu. Masak jam 2 jam, selesai masak itu jam 11. Jam 12 sudah basi. Oh, itu Bu layanin dulu lagi sambil ngelayanin dulu ibunya, sambil ngelayanin. Saya mau nyoba makan dulu ya, makan. Urang makan heula, tinggal itu makan heula jeung sayur sop teh. Kita warung nasi naon ieu teh? Warung nasi Warsun Relasi. Warsun Relasi.
Oh, main seueur relasina gitu kumaha? Ya kamu mah ayahnya ayah lagi ayah lah gitu kasih. Tah, warung Sunda relasi teh buka jam sabaraha wae. Tabu genap dugi ka tabu 12 umi. Tabu genep sampai jam 12. Wah, lumayan ieu teh. Ieu teh daerahna Jalan Swanaya. Oh, Jalan Sonaya Raya. Payuna naon ieu teh? Payunan warung Epi Sayur. Warung Epi Sayur dan di itu mah pas itu dekat tinggalnya ada mojong gitunya. Pokoknya patokan nama deket-deket kecamatan nya. Dekat kecamatan Duren Sawit. Nah, itu. Ibu ai icalan ayeuna gitunya dibandingkeun baheula kabukur leuwih sae iraha ayeuna kapungkur. Oh, kumaha teh kunaon teh bet saya bet saya kapungkur kunaon teh Bu? Kapungkur mah harga-harga masih rada murah Pak. Mohon. Walaupun jual murah tapi kan dia berarti stabil lah sama. Mohon. Ayeuna harga mahal harga jual tetep. Tetep. Soalnya kami ditaikeun pelanggan misalnya sana. Jantan pangitan jantan untung nanti alit gitu alit. Nya. Terus ayeuna misalkan kan segernya nu ngari jalan rumah makan ada tempat makan oge kita oge sebagai pamecuna nya segala namanya. Bu, upami misalkan model gitu siasat ibu teh naon ya Bu nya? Modalkan misalkan siasat ibu teh upami misalkan pajang laku teh kumaha dina resepna dina naonna atau kumaha Bu? Tapi harga diturunkeun Pak. Hargana diturunkeun. Oh, mohon. Biasana menu 15.000 Mohon. Oh, gitu. Tapi misalkan tina ayam diangkat. Mohon. Oh. Jadi biasa teh kitunya Bu. Bu, biasa teh ibu icara teh sabaraha porsi jang sabaraha porsi sehari? Sehari bisa lah 50 porsi. 30 porsi. Minimal Tapi nu lakuna kumaha? Anu lakuna ai ibu mah nyiapkeun mah sabaraha porsi 50-an gitu. Oh, terus pami misalnya aya oge nu sok baleseng gitu misalnya aya saran ge naon. Da aya ieu mah khusus yang icalan nungkul. Bu capek tuh ya. Capek. Capek Pak. Hah? Capek. Karena mau telepap mah udah subuh-subuhnya jam 3-an ya udah aku jam 4 udah buka teras nanti ngaracik gitunya ngaracik masakan ahli jalan loh itu susah pisan usaha teh bener teh jadi kudu subuh-subuhnya punya hudang teh dan eta ge cantang tuh menang untung atau henteu nya ayeuna geus ngaluarkeun modal untung mah cantang tuh aya untungnya alhamdulillah gitunya eta mah di pasar sampai ka Allah lah urang mah mohon ikhtiar itu ayeuna misalkan sehari aya yang misalkan 100.000 keuntungannya 200 gitu. Kapungkur sakitu Pak ayeuna mah kirang. Oh kirang. Ai kitu mah kadang sok ieu teh sok nanti besar pasak daripada tiang gitunya. Besar pasak tina tiang. Jadi angaluarna loba. Nah, jadi pendapatan sakedik. Oh, gitu. Nah, ayeuna kan ibu teh asli Jawa Barat. Kos lami di Jakarta gitu nya. Pasti ngadangu tuh Gubernur Jawa Barat teh saha? Kang Deddy Mulyadi abdi ngepet pisan ka anjeunna. Ibu ngepen ka Kang Deddy Mulyadi. Ayeuna kumaha nah Ibu? Hoyong pandak pisan Kang Deddy. Hoyong pisan, Pak. Hoyong pisan Pak Deddy abdi hoyong tepang sama Pak Deddy. Pak KDM nya hoyong pandak Pak KDM nya. Hoyong tepang Pak Deddy. Edek naon ta? Masih amat be maluhun ka naon-naon atuh hoyong tepang ngumpul sama Pak Deddy. Yang di foto cenah ge yang tepang ge. Pak Deddy aku mah hoyong dipasihan naon-naon tuh hoyong. Pak Deddy emang batur. Kasasama kasahawe Pak Deddy batur abdi hoyong tepang ngumpul Pak Deddy. Abdi mah hoyong tepang hoyong dipoto alim dipasihan naon-naon Pak Deddy abdi mah. Tah sugannya ieu Pak Deddy. Pak Deddy ninggal foto ieu atau video ieu. Tah ieu teh ibu Mama Alipah. Mama Alipah nu aya di Jakarta Timur di daerah Duren Sawit ayeuna nuju Icalan warung nasi tos lami Icalan nama oge gaduh nanti gaduh model-model seueur masalah da suami teh nuju ieu nya nuju rada teu damang nya teu damang jantennya gitulah warga Jawa Barat mah kadang seueur permasalahanana tapi kadang hese yang disolusinya gitu kan ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Deddy ngadangukeun tiasa
janten naon teh janten pepeling yang solusina kumaha gitu gitunya ku pepeling lah hukum istilahna solusina kumaha insya Allah da urang mah warga Jawa Barat kudu saling ngabantu gitunya abdi besok insya Allah ngabantu kanu sanesna kami agaduma gitu kan. Nah ayeuna ibu misalkan upami pemenak sareng Pak KDM hoyongna gimana kumaha sih hoyong naon unggul abdi hoyong tepang abdi hoyong silaturahmi sareng Pak Dedi nuhun abdi hoyong piwejangna lah ti Pak nuhun Dedi gitu nuhun abdi tuh hoyong dipasihan naon-naon Pak Dedi abdi mah tuh hoyong abdi ngepet bisa ngepers bisa hoyong ameng ka ditu tapi abdi teh mun tiasa mah emang mohon Bapak nuju sibuk di Jawa Barat oke kami ke Jakarta mampir ke abdi mampir di Antos ya itu ayeuna kange Pak Dedi Mulyadi nya ibu supados naon teh Pak Dedi Mulyadi teh hoyongna kumaha janten gubernur keras atau napi kumaha menurut ibu janten presiden janten presiden doakeun nya nya insyaallah urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan jadi nomor hiji tapi kedah tetep Pak Dedi mah kedah naon teh rendah hati teh kanu sangsara di layanan kanu beunghar di layanan kasasahannya di layanan orang-orang miskin di layanan nu kaya oge di layanan jeung alhamdulillah anu nonton salah kita di Bararantos anu usaha ge di Bararantos mugia sadayana biasa makmur bahagia ku Pak Dedi mah gitu nya bunnya ibu ayeuna misalkan upami misalkan icalan gitu nya icalan ibu bade sabaraha lami sih icalan ieu ya semampu abdi gitu samampu udah dia kan kontrak kontraknya punya tos gaduh putra sabar hiji gaduh putra hiji mohon suami mah hiji sugar kedua hiji cenah Pak Dedi hiji suami mah anak hiji nah mana irit-irit pisan ibu mah mohon tadi nanti telat Pak nya anak hiji suami hiji irit eta mah tapi hoyong namanya punya ibu teh dipakai rezeki teh sae nya mohon tah ku abdi mah didoakeun warung nasina sing seueur peminatna sing rame gitunya insyaallah video ye ditinggal ku Pak Dedi Mulyadi tiasa ngondang urang sadayana kangge mampir ka Lembur Pakuan hatur nuhun nya Bu nya sukses kangge ka warungna hatur nuhun Ka Abah Cio sareng ibu nya ibu Mama Alipah iya Mama Alipah ngaturkeun nuhun ka sadayana hayu urang Sunda silaturahmi ngumpul urang ngamajukeun urang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.